Duh, bagian ngaronda ini tanya. Baru udah kemana? Bisa nanti bisa digandeng di gocret kos. Baca di Paraban teh. Ada telepon wae gitu. Telepon lah. Tunggu ki jam sekarang 10 ya. 10 euy. Halo, Grokokok, pala. Mereka ronda mah. Kenaon? Kenaon kene atuh? Buru bagian mana jeung ieu di dieu? Tuan ya. Lante, bawa kopi. Oke? Siap. Kade ulah teu. Sebuting ya. Saya bangsat, kemari lagi bangsat dia. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ah. Waalaikumsalam. Dang sare. Sarewa ya tuh. Kuno kene euy. Sarewa ya tuh bagian luar lah itu ya. Nah itu lingkungan orang teh keur loba ti bangsat ente. Efek naon? Efek lockdown pan dir di nekat teh kemarin di dieu mah anjing di dieu. Badak mana kerakeun tadi besok lagi gitaran di dieu. Dak ngora teh sing aya kadaek, si aya ngaronda kita, rame di dieu teh. Itu telepon budak, boga nomorna teh. Teu mah HP. Ye. Caskeun batuan ah. Di. Sok kene tuh lah. Dia beda. Di kanan ya kiri, kiri kanan. Terus kumaha enak? Karena duaan wae. Eta, boga teu nomborna. Telepon we. Telepon wae. Heeh. Boga pulsa. Nyerakeun. Kumanya? Bingung aing. Coba ngaronda ayeuna duaan kieu. Dek dinya sorangan. Ih. Hello pur. Bang telepon tuh. Nah, pulsa Halo? tidak cukup. Giliran. Ih, nyahuan gini. Hah? Kalau lihat keung we. Lah, sieunan dak ngora sieunan. Keung da aya geus jam berapa kita. Keung maneh mah. Sieun naon di dinya, una naon di dinya mah. Bener, ah. Urang juga udah nongkrong Halo wae aneh, una naon di dinya mah baheula lagi. di bejaan ya aku tenang hong serem alah Hulu batur, pernah hulu baturan maneh teh mah di dinya. lemuk araya di sarisi baturan mah tadi halo geus buru enak barudak itu kerakeun itu kita ngeronda buru. dah kumaha badak neueuh di Kumaha ya? mah sarare juga nang lah barang ke Teang gitu lah, teang lah heuh. Deket peureun di mana? lumayan sih Mana tanggal kadinya, gedeung, heh. ayo Tunggu di dieu, belah sieun teh. Borangan wae, camak ieu. Gedeung lah. Ampun budak. Mal. Ngomong budak tuh. Woi. Saur, maling. Mana? Ampun tinggalan kali itu tuh buru di. Ada tuh. Buru ada tuh. Ngora-ngora kablok karonda tinggalan. Ya ampun tuh kelapan baturan maneh. Sarare kieu. Ngaronda rek. Sare mah di imah di itu. Heuy. Arek ngaronda moal. Sancaran teh di kamari. Bisa saat ke sare. pi coba Ngopi. Mana kopi? Ya meuli kopina. Buka duit Gitu wae aneh. Nangis satu aya mah. Main dia. Aya katua rek meuli kopi lah. Tungguan. mana sarare di dinya wean teh sieun Naon naon. ngalibuk panjang orang di dinya tah
Aneh di kunaon ih Sieun lah. Sieunan lila. Kurangan maneh mah. Aliran ieu. Aja lila mah nya euy. Tur lila eta. Listrik mah listrik. Makanya mun aliran batur hurung ieu we hungkul pareup teh. Mana sih lah karena? Ah, maneh sabana. Apa nih? Ah, naon lah? Naon sih? Itu. Eueun naon? Borangan. Maneh mah. Maneh mah orangan. Mun aya nyaan sok, hah? Lagi aya orang enggak. Ye, maneh mah. Orangan. Naon tuh kecuali Nah, Rugi naon? kurangan nih mah tut. Itu aja. sis. Ngadoa euy. Meh menjauh dari pergodaan setan. Ngadoa. Mana mau ada teh gitu? Wah, Pamali gitu sih. sok pimpin doa. Doa mulai. Ngadoa mungkin ieu euy. Ke parem kieu. Maneh eta bener curang ge. Doana bagus. Nah, kalau gitu tuh Tah. Ieu mah euy. kenapa anu ngaharan ieu mah lah. Eueuh nya satu. Teuing Eureun eta urang ge tah. aja lillah. Kunaon itu? Asli ya Juli. Di bejaan. Jalan jauh-jauh ini udah hiji. Rako. Pesireum ge beak udah itu mah saji mah lah. Juli asli. Geus satenggeus tut tah di dinya omongna coba kadenge. Tut. Ayo kok Juli nya tut. Iya tak kopi hiji. Pesireum ge beak kopi mah. Mangaron dah. Arek jadi wae. Soalnya Juli teh nuturkeun dinya. Manehna nya anu gitu. Heuh sih. Sama borangan. Wah, mana kayak perangan. Sok coba. Tuh. Oh, mana kayak perangan. Bisa saya namanya kumaha ieu. Karena kumaha baru itu di mana nih tuh? Rakanya sieun. Bener suara di kemana tuh aing mah. Hah? Sare itu. Euy. Ih, boy kunaon ieu? Apanya eta? Ah, di mana angker teu? Hah? Henteu ah. Di orang gali bukti dinya. Bener. Bener. Di mana? Di dinya tas. Bohong lah. Ye, mana mah ten gali. Nyisinan urang atuh. Ye, asli. Mana mah nyisinan wae kumaha tuh itu kena bangsat kena juri teh. Asli jelas mah bodas ini teh gitu. Di bejaan naon ih nyaho di dinya teh angker aja geuna mah. Yang semuanya Kumaha teh lah. lumayan aja sok. Lanjut. Lanjut ke ngaranna wae. Ayo. Lah. Ada berapa kemarin baru dah. Bener suara di kono. Apa tah produk di mana tuh teleponnya? Sampur mah. Saya bukan nama HP-na teh. Udah kalau teh gunawan eta ieu teh. Tak aya. Telepon coba. Oh, perusahaan ya. Ngora-ngora. Ampun, ting. Udah ngora teh kumaha? Kumaha ieu budak. Aing teh budak ngora da di Geus dieu. WA ayeuna mah alah tong riweuh. Ku tiluan sampel da urang nyame cing we santai. Orang masarangan di dieu. Nam. Nam. Selamat tuh. Ye, urang Sieun. tunduk keneh uru lah. Itu tuh. Nyanggeus bojo main dulu. Ye, ayo tuh lah. Ini sarieuna nih ayeuna sawas. Mana tinggal ke sorangan di dieu? Berapa tinggal aku di dieu? Satu. Nyanggeus aja dah. Udah we nya leumpang. Kita udah. Geus. Tut. Kumaha itu tut? Nyaho nya orang sieun sarua. Nah, tut sieun euy. Sarua kos sieun. Jadi poek ieu kunaon? Nyaho orang kita. Mana mah dah. Kira Bingung. mana ka dieu sih? Mana sarewa di dinya? Nyalahkeun wae. Ye, lah nyalakeun wae bro. Tut, sudah naon teh tut? Ih, mana? Sangat kunti tut. Belum siunan. Ya Allah, lindungi ya Allah. Tut, eta suruh kunti tut. Mana? Jauh tut. Ya Allah, sieun euy. Ye, budak teh. Mana mah borangan wae aneh. Da aduh sarua borangan. Borangan ya. Udah Terus wae. enak. Nyanggeus saya nama kieu cicing. Ini heula ieu. Anya teh namanya teh tunduh. Tuh, tunduh tuh. Tut, tunduh. Bu, iya kopi. Punya Lauri. Terus boro. Buka Sok. Aing dicekek logor apa yang kumaha?
Sieun ari teu ngartikeun. Kadinya buru. Wah tuh. Yuri wae. Merek dia ya. Kayaknya ini tip. Ah, sok yang sieunan. Bener asli. Nah, orang ngilu lagi ya. Nyet, yang saya tinju. Yang geus kuat. Ya Allah Gusti Tut. Bunga, orang Kalian sieun. kena aing siapa? Murtinya. Sieun orang ah. Tut, udah hiji Tut bakal naon Tut. Ya geus sebaikeun cicing teh. Kalau bebas siapa? Tah, Tinju. waduh. Nya geus kurang dikit. Yang alung pemali teh. Milu tuh orang sieun. Tuh udah aneh, geus cicing dulu deh. Cicing dia. Milu atuh sieun. Tut, naon tut tut. Mana? Tut, kadal tut. Hayat tuh deh. Di setengah ronda malah hare-hare. Yang sepe ah, ini beteung. Parah, cak aja kayak itu. Sarua orang ge nyeri awak ah. Lulus. Jadwal enak teh. Malah hare-hare. Nyaur kamari ge bangsat. Bangsat iya anjing. Buru tuh. Yang betul ayo lah. Ayo. Ayah tadi mah duaan. Duaan satu. Di Ini kamar ayam mah meureun aya kudu di. tadi ayah jatuh jadinya. Terus kemana? Nggak sah orang tangan ke jalan. Ampun, berarti ini borangan-borangan teuing. Agak sarua borangan. Gatut, baru di mana ya? Apa orang gitu? Teh yang eueuh. Gitu eueuh. Ah, tuh, nah budak teh. Yang situ enak orang tangan itu. Yang itu ayo. Tuh, Terus. Jol. Mana ya? Tut. Jol. Tut. Masih ada kan dak. Tuh bangsat tonan euy. Wah, juri kita mah, juri. Wah, ampun. Kala. Maha mun balik deh, tapi mundur. Asa penasaran lah. Yuk. Ah, mas bayar lah. Saya buru. Ji. Ya Allah. Tut. Tut. Itu udah tiang naon tuh. Mana? Juan, Kumaha lamun orang tingali tapi orang kudu mundur. Yang saya itu. Dituan heuh. Hah? Hiji, 2, 13, 14, 15. Mana ampun. Iya naon urang teh bieu teh kanta. Iya penasarannya. Ieu maling atau jelema cuman Juri. maling jelema salakan nya. Di juri kata ieu. Juri kan. Tuh beb, tong putus terusnya kemana? Mana mah gitu, beb. Ya soalnya asa wau euy. Oh bener ah. Maling juri tuh. Sama nih. Malingnya, maling. Ayo tuh naon itu orang kerja teleponan maka jeung kudu kerja teleponan maka jeung kudu diganggu parah. Depan keur putus cinta galau mah kumaha atuh. Ieu teh warga teh keur genting. Mana nanan dinya disangkana misi. Hampuraeun itu kerja teleponan keur galau urang ieu hari urang. Aduh. Urang keur sayang-sayang naik di kumaha nyeri hate urang. Bucin Urang. Putuskeun lah terus kesrek setara atuh lah. Ini masuk pi omongan lu ae. Warga teh keur genting. Udah hampura wae. Orang nyuh kopi tuh. Oh kopina euy meuli tuh. Mana Oh, nih? meuli euy dah. Sabar Parengit ah. Tundus teh dikopikeun mah. Parah mana itu? Kebo di budak. Lanjut pi omongan kali itu. Yeh. Si Rama, aduh.
Malu-maluin gua aja. Sikit tangkil. Mau misalkan nguding batur mah teh bangsa teh. Tak urang ulah kituan naunan. Parupa si urang mah telepon mah di imah. Tos didinya di imah teleponan mang bogohan wae atuh. Weh, temuan imam meureun deui karunya. Alkian kemana Rik? Nanti ke genting warga teh keur genting teh kudu bangsat. Kemana di bangsat nya bangsat naon teh pira gogog. Tinggal Nanti gogog. Udah ke rumah. Dapurkeun karena kalau itu tuh kapal desa tuh kumaha itu ka Polres ya. Gedung Ka- bucin, ieu. ya. Gedung bucin. Emang jadi itu bogohannya kan. Karek nembe bogohan. Terus 8 bulan mah. Kira-kira awalnya bogohan tuh. Mata gitu get. Jam 4 ya geus. Ampun. Jelas. Ngoro bangsat bucin. Aduh tuna. Makanya karena keur bogohan. Sasi teh dak saha teh? Bang Yuyun. Iya. Ibu Yuyun. Teh jelas ini berarti duluna ngaronda maling, ngaronda bucin. Jelas. Ah, jelas. Ih, bukti kok sikit tangkil. Ini Buk sari ini. Parah.